billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wayubadirunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayubadiru jeung kudu gagancangan buru-buru saha manjalma marro anu parantos kaliwat bipa itinnya bipa itin kana ngalakonana salat anu kaliwat wujuban kalawan wajib in pata lamun kaliwat eta salat bila udrin kalawan teu aya udur payal jamuhu maka wajib eta jalma naon al qodou ngodoan pawuron kalawan harita keneh. Jadi wajib buru-buru pikeun jalma anu ngabogaan hutang salat. Hukum ngodoan nana teh janten wajib harita keneh pawuron. Kanggo jalma anu ninggalkeun salat teu meunang diengke-engke. Nya. Engke heula dah misalkan. Kudu harita keneh ngodoanana. Jadi haram hukumna pikeun nunda-nunda ngodoan salat anu ditinggalkeun kalayan ngahaja. Montokan pentingnya singkade yura kudu boga rasa kasieun ninggalkeun salat, kudu boga kasieun ngalalaworakeun kana salat singkade dosa besar eta gitu. Ya ngahaja ninggalkeun teh akibat lalawora misalkan teu apal hukum anu kacida beratna anu ninggalkeun salat teh teu apal da pami terang mah hukumna rupina mah bakal sieun nya bakal sieun ku ninggalkeun salat teh atawa apal kana hukum ngabeng bewas tapi terus timbul pertarosan kumaha cenah lamun eta hiji jalma teh anu disebut ngalalaworakeun salat teh eta teh teu boga udur ya teu boga udur. Hiji jalma anu disebut ngalalaworakeun salat teh disebutna tadi sehingga manehna teh asup kana dosa gede jeung wajib eta teh pawuron buru-buru ngodoan salat anu teu tiasa diengke-engke. Salat anu ditinggalkeun ngahaja buru-buru eta ngodoanana pauron. Jalma anu ngantepkeun waktu salat ngantepkeun kaluar waktuna salat sedangkan manehna dina kaayaan sadar misalkan boga akal suci jeung henteu mibanda udur sara anu ngesahkeun pikeun nunda salat tata eta ngalalaworakeun kana salat. Jadi udur sara anu sah anu ngajadikeun hiji jalma teu disebut ngalalaworakeun salat ngalalaworakeun ninggalkeun salat. Udur salat teh aya 3. Hiji sarena tapi tengah aja nya, tengah aja. Jadi sarena teh kabablasan gitu. Satacan misalkan lebat wanci, eta sareta eta udur tah, udur salat.
Nu kadua poho ieu poho anu murni lain alatan heureuy pohona. Nu salat encannya ieu gitu ya. Ta eta teu masuk kana nu ngalalawarakeun salat. Da poho tapi ulah dipoho-pohokeun. Nu katilu jamak salat nalika nyumponan syarat seperti perjalanan hujan gede, udur khusus. Ta eta tilu perkara nu udur salat artina ninggalkeun waktu salat teh teu termasuk kana jalma anu ngalalawarakeun kana salat. Jadi kanggo jalmi anu di perjalanan atau napi anu sibuk anu daruratna tapi darurat kacida, Islam masihan solusi ya. Nyata ku ngalaksanakeun salat jamaah itu. Naon jamaah ngumpulkeun dua salat dina hiji waktu sapertos duhur sareng asar, sapertoskeun maghrib sareng isya. Ku cara ngajama nya urang teu kalebet jalmi anu ngalalaworakeun waktu salat. Sabab urang nuju ngalaksanakeun rukshoh mun kitu mah keringanan anu parantos ditangtoskeun ku syarat. Pami urang nuju nyoba na perjalanan eta teh tebihna ngalangkungan dua marhalahnya, sekitar kana kirang langkung 82 dugikeun ka 85 kilometer. Itu dia kamardeka mah tajan masuk atuh mas di kodoan aja. Nah aja maka parantos eta hukum kanggo ngajama salat. Boh jama takdim dina waktu nu kahiji atau napi jama takhir dina waktu nu kadua. Pan lamun ningali jama takdim misalkan urang misalkan asar kayak ditarik ka duhur nya. Kumaha tah lamun pan aya dina niat mah pan pabaliutnya dina niat nama pabaliut. Kumaha carana tanu simpel. Cara simpel pami jama takdim kieu dina nalika salat duhur pertama urang salat duhur heula sarua nya niat nama salat duhur ngan eta di jero salat sateu acana awe salam niatkeun saatos ieu bade ngalaksanakeun salat asar arek kodo asar beres we misalkan duhur tah urang naik deui tah usolina seperti mana biasa salat asar. Menang eta menang karena di jero salat zuhur tadi orang tos niat kodo asar. Eta simpelna lah. Kapan mulai ngapalkeun orang muslim nanti nyengcerengnya suasana. Tak eta. Urang simpel-simpelna we kitu. Namun jama takhir kumaha? Misalkan ya asar. Kira-kira ka tempat eta teh ngaliwatan ya waktu asar ye. Ya ngaliwatan asar. Ari asar mah bade misalkan arek ditarik ka magrib. Ari kitu mah eta mah niatna keur dina waktu asar. Dina waktu asar bade ngalaksanakeun qada asar dina magrib. Jadi kitu. Sehingga misalkan karena tujuan anu dituju ku urang ieu moal nyampe asar ieu. Liwat di kana magrib ieu kitu jadi bahasana kitu. Atau magrib kana isanya, magrib kana isa. Magrib. Tah ukuran lamun pas ya tu laksanakeun sanes kodo eta mah adaan. Atun teu pas berarti kodo. Jamak. Jadi syarat jamak takhir di jalan niatkeun jamak takhir kedah diaoskeun dina hate salila waktu salat nu kahiji masih keneh aya. Nalika asup waktu duhur misalkan urang masih di jalan kagok tah can dugi ka bumi atawa nepi ka tempat tujuan hate urang kedah niat tah nya kedah ngajam nya. Kula niat ngajama salat duhur ke dina waktu asar. Nah, ku ayana niat ieu tah urang henteu kalebetkeun jalmi anu ngalalawarakeun kana salat duhur. Ya.
Atau kasus kedua kagok nuju sibuk dina damel. Tadi mana perjalanan puguhnya sibuk damel. Jadi sanes di perjalanan tapi anu nuju sibuk, tapi sibuknya sibuk darurat. Sibuk darurat misalkan dokter anu nuju operasinya. Operasi pasien atau napi buruh pabrik anu untuk tiasa ditinggalkan, namun ditinggalkan eta mesin teh rusak misalkan. Tah eta mah tapi sesekali ulah poe. Unggal poe atuh panaya teh kitu. Tadi madhab Imam Syafi'i rujukan utama teh ketat etanya. Madhab Imam Syafi'i mah ketat nya. Nanging aya sababaraha ulama madhab Syafi'i sapertoskeun Imam Ibnu Sirin, Imam Gopal, sareng dikiatan ku Imam Nawawi. Jadi maparinan rukshoh kengeng ngajama salat duhur ka asar atanapi maghrib ka isya di tempat atanapi dina waktu urang keur darurat. Artina sanes di jero perjalanan musafir karena aya hajah atanapi kebutuhan kesibukan darurat ya. Tah eta meunang ngajama salat. Tapi aya katang tuana khusus kumaha ulah dijadikeun adat kebiasaan sapopoe ulah artina ngan sakali-kalina nalika darurat gitu. Tah itu di masa dari Al-Qur'an dina kasus sapertos kieu teh dina surat Al-Hajj ayat 78 wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Sareng Allah henteu ngajadikeun pikeun aranjeun kabeh dina urusan agama teh kana perkara anu ngaberatkeun ya, kana perkara anu nyusahkeun. Hadis sahih oge aya ngajelaskeun ngariwayatkeun ti Imam Muslim tina sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina duhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil madinati fi ghairi khaufin wala matorin qalu ma arada ila zalika qala arada alla yuhrija ummatahu. Jadi Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngajama antara salat duhur sareng asar sarta maghrib sareng isya di Madinah, padahal dina kaayaan hatta henteu nuju perang, henteu kaayaan anu sieun atanapi hujan. Para sahabat naros nan maksana Kangjeng midamel sapertos kitu teh Ibnu Abbas ngawaler Kangjeng Nabi ngamaksad yen eta teh supados henteu ngaberatkeun teu nyusahkeun ka umatna. Jadi dina nalika darurat mah mangga, tapi sesekali. Jadi Islam teh salah namanya anu pinuh karinganannya Islam teh karinganan urang disebutkeun supaya teu disebutkeun ngalalawarakeun nya, ngalalawarakeun dina waktu salat ya, ngantepkeun waktu salat keluar dumeh urang ngendul atau napi nyepelekeun salat. Panorama kan ngadeng Allahu Akbar Allahu Akbar sabatang setengah batang deui kagok eta teh jiga heureuy nya padahal nyepelekeun berarti ngalalawarakeun dosa badag eta teh. Menuju di perjalanan tiasa dikabeungkeun ku padamelan darurat tiasa atau diringankeun maka gunakeun fasilitas zaman. Tak ku cara kitu raga urangnya dina diri urang tetep tiasa damel seperti mana biasa, terang waktu salat ya salat gitu. Upami keur darurat kacida atau aya rukso nya aya karinganan sadar. Terus saya pertarusan misalkan ya kumaha carana ya cenah ya upami urang ngahirkeun waktu salat. Misal duhur dilaksanakeun tabu dua atau kagok urang ya kan kagok tapi lain hududnya kagokna ayeun nah eta teh cenah kalebetkeun karena dosa ngalalawarakeun waktu salat. Tah di dia aya aturana dina mazhab Imam Syafi'i. Jadi jalma anu ngahirkeun salat kalayan sah teu dosa ngalalawarakeun salatna sareng jalma anu
ngahirkeun salat katiban dosa ngalarokeun salatna. Kumaha bedana? Jadi supados henteu kalebet jami anu ngalalawarakeun salat, aya dua syarat utama kedah dicumponan dina nalika urang kagok dina padamelan. Hiji kedah boga ajam. Jadi ngajam heula urang. Ngajam dina hate teh nya. Niatkeun sinyal dina hate urang di awal waktu salat. Ieu emang salatna mah di masyarakat umum salatna henteu dipasihan ras kepahamannya. Misalkan urang damal ya, angkeda jam 1 ya. Talamun teu aya ilmuanna mah pan eta teh ngalalawarakeun salat eta teh. Ya. Ajan misalkan duhur tabu 12 sedangkan urang nuju kagok. Tapi dina hate henteu aya ajam, henteu aya nanti ngarencana urang bade ngalaksanakeun salat satos ieu. Jadi kedah aya ajam heula. Kumaha ngajamna? Kula boga tekad dina hate bade ngalaksanakeun salat zuhur engke dina jero waktu. Misalkan salat zuhur, misalkan beres misalkan ya pagawean tabu 2 langsung. Tadina dina ngalambatkeun waktu jero salatna eta teh teu termasuk ngalalawarakeun waktu salat. Saya itu teh boga tekad ngajam gitu teh. Makanya misalkan salat zuhur, Allahu Akbar jam 12 ya. Kagok. Gusti abdi saatosna ieu rengse padamelan bade ngalaksanakeun salat zuhur. Jadi eta terbebas tina golongan jalmi anu ngalalawarakeun dina salat. Jadi kudu ngajam ya, kudu ngajam. Tapi lamun tos asup zuhur hate cuek misalkannya. Allahu Akbar di masjid teh sakitunya cuek we hate teh. Sabar teuing gitu asa normal we kita urang mah gawe-gawe gitu kan ya. Aktivitas. Henteu pisan niat eta dina hate atana ngajam dina hate henteu beres ieu padamelan abdi bade netepan ya Gusti ya abdi teh henteu ngajam kitu cuek tah eta. Termasuk jalmi-jalmi anu ngalalawarakeun kana salat. Nah eta teh tos sah eta teh dosa ta'adi eta disebutna. Ta'adi anu ngalalawarakeun disaprak awal waktu keneh eta ngalalawarakeunana. Katakan benernya hiji perkara upami teu jeung ilmuna mah kitu. Sok padahal mah aya keringanan ti agama teh ti Islam teh syara hukum syarat teh memberikan rukhsah, memberikan keringanan, henteu nyusahkeun. Lamun terang ilmu nama matakan penting cik matan sugat karangan Ibnu Rustan ini pakuluman bigoi ilmi ya amalu madudatun latuk balu ari ngamal tanpa ilmu boro-boro diterima ku Allah latuk balu ditolak. Matakan pentingnya ngaos teh penting aja teh. Tah syarat kahiji ngajam anu syarat kadua kumaha? Syarat nu kadua nu teu kaasup dosa ngalalawarakeun salat nyaeta kedah nyandak batasan waktu. Batasan waktu anu cukup pikeun ngalaksanakeun salatna. Atuh tabuh 2 misalkan bahasan lamun asar tabuh 3 misalkan. Atuh urang setengah 3 ngitu ngalaksanakeun salat zuhurna. Ieu mau wah geus ngajam ieu dah. Engke we cenah asar jam 3 kurang 2 menit. Jam 3 kurang 2 menit. Ih karak sarokaat ke dur ajan asar. Tah eta ngalalawarakeun eta teh. Kalau besok sanaos eta sebelumna tos ngajam. Jadi kudu mempersiapkan waktu. Pamit cukup waktu ngarengsekeun salat tata hukumna teh haram eta teh saha disebutkeun ta'adi eta. Jalma anu ngalalawarakeun dina salat. Eta dosa agung ngalalawarakeun. Ngacacak-cacak ngalalawarakeun komo ninggalkeun salat. Dosa agung. Kan wajib anu boga utang salat wajib kudu dikodohan salatna.
Kumaha cenah Kang kamu bar baheula ini gini baheula kumaha baheula gitu. Nu sabaraha waktu nu kaliwat kitu gini. Atuh urang mah cicil we. Atuh ayeuna misalkan salat zuhur ngodoan salat. Pernah misalkan ninggalkeun salat zuhur ayeuna ngodoan satu atau salat zuhur deui gitu. Gitu. Salat asar atuh sodoan salat asar deui. Salat subuh dina salat dina maghrib deui. Isya dina isya deui. Jadi double orang teh gitu. Masa yang baheula mak rupan baheula mah berkelana terus misalkan gitu. Oh pan masa muda aja baru pan mikiran keakhiratan. Tah teh gitu. Jadi wajib ngodoan salat. Pamit cekap waktu sing kadenya dina urang ngajam oge teu kenging eta teh. Dina kudu cekap waktuna. Ajengkeun. Qala syaihuna parantos ngadawuh guru urang sadayana. Saha syaihuna? Syekh. Syekh teh guru. Ari syekh teh maknana dua syekh teh. Tiasa disebutkeun syekh boga dua makna. Hiji jalmi anu gaduh martabat luhur sanajan eta jalmi budak keneh. Ya. Eta bisa disebut syekh. Nu kadua anu disebut syekh teh man jawaja jalmi anu ngaliwatan arba'ina sanatan kana umur 40 tahun. Itu jadi dua maknanya syekh teh. Bisa dikatakan guru teh budak leutik tapi gede pangabisana luhur ilmuna ta eta teh sebutna syaihuna kana syekh. Terus sepuh anu langkung ti 40 tahun yuswana aya ilmuna syaihuna eta teh. Mengacuna sapertos Imam Syafi'i mulai gelar syekhna ti umur 15 tahun. 15 tahun segagahnya Imam Syafi'i. Sakitu teh inungna tukang dagang daun. Ya Allah kari. Laku. Anak kurang atuh. Ya. Da urang mah dagang daun. Atau Imam Syafi'i mah anak yatim tapi terus janten syekh ukuran yuswana 15 tahun syekhuna. Imam Malik yuswa sabaraha 18 tahun. Geragahnya banget. Tuh sok sanes muda, sok sanes budak ngora. Imam Syafi'i 15 tahun terus disebut syekhuna. Ya, eta makna syekhuna teh dua makna. Ahmad bin Hajarin nyaeta Syekh Ahmad bin Hajar rahimahu mugia maparin rahmat ka itu Syekh saha Allah taala Gusti Allah taala walladzina doharo jeung ari perkara anu tetela anu dohir bentes gitu annahu yaljamuhu sanyana wajib ka jalma sorfu jami'i jamanihi ngagunakeun sakabeh waktuna lil qodoi pikeun ngodoan salat. Jadi saking kewajiban buru-buru pauron gitu ya, buru-buru pauron teh buru-buru. Jadi wajib pauron, wajib diburu-burukeun ngodoan salat dina nalika hiji jalma anu ngalalawarakeun kana salat. Artina teu aya udur salat. Daya udur dina salat. Guru orang sadaya nyaeta Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami netelakeun fatwa anu jelas pikeun jalma anu ngahaja ninggalkeun salat. Manehna wajib ngagunakeun sarta meberkeun sakabeh waktu hirupna boh beurang atanapi peutingna ngan saukur pikeun ngodoan salatna. Ade salat katinggalan mata misalkan upami aya wargi atanapi sepurang misalkan dirawat hitung ku urang teh nya dina misalkan poe Senen ye asar mun sepurang kodoane ku urang salat maghrib adekeun salat maghrib ieu jangan ngodoan sepuh abdi salat maghrib atawa misalkan urang tos maghrib misalkan sepuh urang anu tos teu aya ngodoan kanggo sepuh luar biasa. Tapi ulah nanyakeun nepi eta teh Kang, wah kos eta wae. Nanyakeun nepi jeung teu na. Antukna ku abdi didoakeun mudah-mudahan
orang tua antum sing di eta sing diasupkeun ka neraka teh cek abdi teh kitu. Ih, kok kitu sih ngadoakeun ana teh ngadoakeun teh cenah moal nepi kali kubur kitu. Nepi eta nepi. Jadi misalkan aya keluarga orang anu dirawat di rumah sakit, hitung eta magrib sabaraha kali ditinggalkeunana magribna, asar sabaraha kali ditinggalkeunana, isya sabaraha kali. Nalika keur teu damanna. Apik urang kudu apik lah. Kudu waro atupan ahli ma'rifat mah atuh sampurna sapinahna. Sampurna dina fikihna. Ya, apik. Jadi teteh wajib ngodoan salat anu kaliwat. Jadi waktu teu meunang dipake heureuy. Ya. Upami tos berbicara waktuna salat. Ma'adama yahtaju iwal ti perkara anu dibutuhkeun ku eta jalma li sorbihi pikeun ngagunakeunana eta waktu bima dina perkara la budda minhu teu meunang teu sapertos milari kasab tuang ya atau napi kulem urusan darurat pikeun nyambungkeun hirup tetep we eta mah kudu salat mah ya. Wa nausanyana yahrumu haram alaihi ka eta jalma atau atatawu salat sunnah tuh nya. Nah eta jelema teh anu kodoan teh teu meunang pisan reureuh pan urang pae pertanyaan kitu teu pisan ke heula ih eta saengga kudu wajib langsung kodo kan gitu tah ieu dina kita pan ngeceskeun salian tina perkara anu laras-laras diperlukeun pikeun nyambung hirup nya sarta kewajiban nu sajen saperti kemari nafkah kasab minum sare anu cukup tah anu paling kedah kauninga jalma anu boga hutang salat alatan ngahaja mah hukumna haram ngalaksanakeun salat sunnah. Jadi ulah ieu ngalawalakeun kana salat teh. Urang patokanna ulah katan geus sunnah atuh pan meureunna geus akhir-akhir ieu. Eta heula kodoan heula. Ya. Paurot. Salat sunnah berarti salat seperti salat tahajud, rawatib gitu nya. Salat duha, salat tobat naon bae eta mah salat sunnah. Ya. Sabab eta teh kudu fokus secara penuh kana farduna heula, ngabereskeun heula farduna heula. Ngodoan. Intaha parantos rengse dauhan Ibnu Hajar wa yubadiru jeung kudu gagancangan eta jalma bihi kana kodo nadban kalawan sunnah in patalamun kaliwat eta salat bi udrin kalawan sabab aya udur kanaumin seperti kasarean lam yata'adda bihi anu henteu ngaliwatan batas teu dihaja kitu maksudna teh teledor lah nya wanisyanin jeung poho kadzalika seperti itu anu kitu teh nu poho teu ngahaja kitu nya teu teledor. Jadi kumaha pami urang misalkan ngantunkeun salat dumeh aya udur anu teu kahaja udurna seperti sare anu teu ngahaja nih kitu tos netepan duhur telep urang teh sare hudang-hudang magrib berarti asar pat kaliwatnya tah eta mah teu kalebet ngalalawarakeun salat asar atuh ai tapi kodo mah teu wajib kodo ya tapi henteu kalebet jalmi anu ngalalawarakeun salat asar nyaring magrib tadina waktu asar teh misalkan tos saet da magrib atawa poho tadi tinggal salat jannya salatnya gitu ya seperti kan meyakinkan ya kuring batal wudu apa encannya nah atuh nisbatkeun dina hate can batal saha teh salatna atau misalkan ragu batal henteu nya geus batalkeun wudu deui gitu. Jadi kitunya urusan poho mah tak masuk karena udur salat terus di sare eta masuk kana udur salat jama oge masuk kana udur
Da eta kinu kayan hukumna buru-buru ngodoan salat teh eta kajami anu ngalalawarakeun. Ari anu teu ngalalawarakeun mah teu pawuron, nya teu pawuron. Tapi pawuron hukumna janten sunnah nya. Memang bagus atau lebih baik segera daripada dinanti-nanti. Ta eta teh pawuran masuk sunnah. Pikeun jami anu udur salat mah aya udin lah, aya udur kitu nya. Tapi upami anu ngalalawakeun nyata wajib pawuron. Anu teu wajib pawuron mah nyata jami-jami anu aya udur seperti sare, poho kitu nya. Tah. Terus kadzalika wallahu a'lam. Mung sakitu heula kapiatur, mudah-mudahan ieu aya manfaatna pikeun urang sadayana sehingga urang teu ngalalawarakeun kana waktu salat. Da salat teh kewajiban, lalawarana dina salat oge eta teh ngajantenkeun dosa anu ageng, matakan sing sieun urang ku dosa anu ageng, pan memang urang sakedik-sakedik urang teu nuju ngurang-ngurangan dosa tadi istighfaran terputing ditambahan-tambahan deui atau makin numpuk dosa urangnya matakan sing kade mudah-mudahan sing ngajantenkeun pepeling ieu ku aya coretan kitab Fathul Muin sehingga urang henteu dijantenkeun jami anu golongan ngalalawarakeun kana salat wallahu a'lam. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun wasilah ieu pangaosan tikawit pembacaan hikam sinarang Fathul Muin ngajantenkeun wasilah lungsuna dina dangat ieu rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Terus mudah-mudahan urang sadayana sing kenging berkah tina ieu pangaosan sehingga urang dipanjangkeun yuswa Allah Subhanahu wa taala bari dibarengan ku kasehatanana, sehat jasmani sinareng sehat rohanina. Terus mugi urang sadayana dipaparingan rezeki anu berkah pikeun bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Terus ditiasakeun ibadah wusul ka Allah Subhanahu wa taala. Terusna keluarga urang sing janten keluarga anu rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Anu rumah tangga anu dipupuk rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Katurunan-katurunan urang sing janten katurunan saleh terus saleh. Dan mudah-mudahan para keluarga urang terus aya dikeuna terus ngarantunkeun alam dunya. Mudah-mudahan Allah taala sing ditampi iman Islamna sing dihampunten dina sagala rupi dosa-dosanana, sing dicangkeun dina pakuburanana, sing dipaparinna nikmat di alam barzahna, dipupuk rahmat sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasalukal ijabah ba'dal madhkur bi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lana. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim daiman ala Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat salam tetap salamina rahmat sinareng salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Shalli wa sallim daiman ala Muhammad. Shalli wa sallim daiman
bisa daya